Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Pengawas SMP anu kusim kuring dipihormat, Bapak Kepala SMP Negeri Hiji Panyingkiran anu kusim kuring dipihormat, Bapak Pupuhu MGMP Bahasa Sunda anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Lamun tipayun hayu orang sami-sami muji ka Gusti nu Maha Suci, muja ka Allah nu Maha Kawasa. Alhamdulillah kalayan rahmat mantena dinten ayeuna urang tiasa riung pulung di ieu patempatan dina raraga kagiatan workshop implementasi kurikulum merdeka kalayan nyata jejer nyusun modul pengajaran bahasa Sunda. Sholawat miwah salam mugia salamina ngocor kagolontor kajungjunan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakulawargana, kapara sahabatna, mugi-mugi urang sadaya kalebet umatna nu kenging syafaat timantena dina akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru, hormatan singkuri, anapun susunan acara anu baris kapidangkeun dina acara bubuka nu kahiji nyaeta bubuka, anu kadua diantara pamapag. Nu kahiji pamapag ti pupuhu MGMP Bahasa Sunda, anu kadua pamapag ti pupuhu SMP Negeri Hiji Panyingkiran, anu katilu pamapag ti Kersana pengawas pembina sakantenan muka acara workshop pamungkas tutup. Supados teu nyangkolong kana waktos, urang buka acara workshop implementasi kurikulum merdeka ieu kumacakeun bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng ka acara nu kadua nyaeta pamapag nu kahiji baris wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ing pangarsa Kiai Pak Yusuf selaku pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Utara Kusim Kuring dihormat, dicinta kali dibireus ing pangarsa Bapak Pupuhu SMP Negeri Hiji Panyingkiran anu sami Kusim Kuring dihormat, dicinta kali dibireus kereng-kerengan pengurus MGMP Samin Kusim Kuring dihormat, dicinta kali dibireus Bapak kali Ibu anu parantos sumbing nirhangan oge sampeyan Kusim Kuring dihormat, dicinta kali dibireus dipayun urang sasarangan nyangkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala anu parantos ngalungsurkeun manu pirang-pirang rahmat sareng kalimatan kaulan sadaya diantawisna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kali nikmat silaturahim. Dina enjingan
bagjana ya udah sami ngari mungkulu di pertemuan alhamdulillah kekayaan sehat walafiat. Salawat kali salam mugi salamina dilelehin ka junjungan urang sadaya Rasul pinuju Nabi pinili Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka putra garwana ka para kerabat sahabatna mugi dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah baris naging sahabat manitna di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak kali ibu langkung dipayun nyanggakeun ngagerakeun rasa kawinan mari urang sadaya dina dinten ieu pada pembangun pada mengkamper pada panggarai satos sabar asasi kabongkar urang kembali ngariung mungkulu hatur nuhun kana kasumpinganana tawis pangrojong di Bapak kali ibu kangge kagiatan MGMP anu sakumaha kauninya dina dinten ieu urang baris ngalaksanakeun workshop implementasi kurikulum merdeka kalintang prayogina ieu pangaweruh kangge urang kangge bekal ngadugikeun pengajaran bahasa Sunda di kurikulum merdeka. Sakali deui hatur nuhun kana kasumpinganana. Mugia dina dinten ieu urang manulih ka sakola sewang-sewangan parantos kenging bekal perkawis implementasi kurikulum merdeka. Insyaallah materi bari didugikeun ku pangarsa Pakabid Bapak Pengawas anu kantos engke ngadugikeun materi dina waktosna sakumaha jadwalan parantos ditangtoskeun. Hapunten radi pelat ngabika ieu acara sakali urang antosan pangarsa Pakabid cara edukasi. Kalaresan parantos aya ngawartosan ka Bapak Pengawas kajadi Pakabid ayeuna ngabujeun ka SMP di Bantarujen sami aya kagiatan lajeng Ibu Kasih nembe pisan oge nelpon saurna ka SMP Jatiwangi hiji heula bakal aya kagiatan MGMP seni budaya kepanjinten sareng-sarengna di Bantarujen hiji Pakabid sumping ka dia memberi materi Ibu Kasih oge sabada di Jatiwangi hiji sumping kariyung kurung cakura salajengna khususon ka pangarsa Bapak Guru SMP Negeri Hiji Mandingkiran Sibukuring atas nami rengan pengurus MGMP sareng kula warga Jembar MGMP Bahasa Sunda Kabupaten Majalengka ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku parantos dipaparin widi MGMP Bahasa Sunda ngalaksanakeun ieu kegiatan di Mandingkiran hiji. Kumaha nu kauningan urang dipaparin rohangan anu sakiadeuna atau paminten insyaallah saluruh bahasa orang kali aja nama representatif Ayusud disurunkeun di organisme ngawakilan di Dinas Pendidikan kangge ngabika ieu workshop secara resmi. Bidaya bahasa pikiran pernah disimpuring apun dalam kasulun di akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bahasa Sunda dari Distrik Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Sunda beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Bahasa Sunda se-Kabupaten Majalengka. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah saya merasa bangga, merasa suatu kehormatan Bapak dan Ibu bisa hadir di sekolah kami. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala melalui MGMP Bahasa Sunda. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ya, terus terang saja Pak, ini bulan kemarin itu ya, ketika ada pengurus yang izin untuk kegiatan MGMP di SMP 1 Panyingkiran, ini saya sampaikan saya sangat berterima kasih. Saya terima dengan tangan terbuka. Ini sudah jauh sebelumnya ya. Nah, kemudian yang kedua, kemarin juga Pak Ketua itu langsung datang sendiri ke sekolah kemarin, menyempatkan untuk hadir, untuk izin, padahal mah tos cekap soal BOG gitu, tetap ada ketua anak dia gitu. Tapi ya, itu sebuah kehormatan lah bagi kami, khusus di SMP 1 Panyingkiran ya. Ini menjadi kebahagiaan bisa bertemu, bisa silaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Saya yakin kalau tidak ada kesempatan seperti ini, Bapak dan Ibu mungkin tidak pernah akan tahu SMP 1 Panyingkiran. Nah, SMP 1 Panyingkiran ya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Sekolahnya besar, jadi besar ruangannya, gitu ya, besar kelasnya, tetapi isinya sedikit Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu ya, sekolah kami ini sekolah menengah ke bawah lah, kan? Memang siswanya itu hanya 300 ya, sekitar 300 orang gitu. Karena memang ya secara geografis ya, SMP 1 Panyingkiran ini daya dukungnya sedikit dari SD-nya ya. Makanya untuk berkembang sesuai dengan harapan menjadi sekolah besar ya agak sulit. Walaupun dulu ketika belum ada SMP 2 Panyingkiran, belum ada SMP 3 Kadipaten, ini adalah sekolah yang besar sama dengan SMP 1 Majalengka, SMP 3 Majalengka mungkin setara dengan itu. Nah, ketika ada pengembangan maka sekolah ini menjadi turun Pak dari segi kuantitas ya. Nah, bahkan ketika ada PSB ini juga bersaing terus tuh Pak dengan Pak Pak yang di belakang dari SMP 4 akhirnya gitu terus mengawitan Pak itu curi setar itu SMP 4 parbut gitu. Nah, ini kondisi di SMP 1 Panyingkiran. Terus Bapak dan Ibu akan lebih banyak mengetahui sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Majalengka sebagai pembanding, atau paling tidak kalau studi banding kan khusus. Nah, kalau sekarang ini kan ya sambil kegiatan bisa studi banding. Tapi saya minta kalau yang baiknya silahkan dibawa oleh Bapak dan Ibu, kalau yang jeleknya ditinggalkan mainlah untuk dicandakan sekolah Bapak dan Ibu. Ini yang ingin saya sampaikan Pak, sangat sebuah kehormatan, dan insya Allah kalau ada keinginan gitu ya, tadi disampaikan bahwa kegiatan FTBI di sekolah kami juga siap mangga gitu.
dipersilahkan Pak, saya terima dengan tangan terbuka lah, dengan dua tangan gitu ya. Mangga eta mah kantun direncanakan baik. Insya Allah upami masalah ruangan, tempat dan sebagainya insya Allah ayat lah gitu. Kemudian yang terakhir barangkali Bapak dan Ibu ya, kami selaku tuan rumah tentu barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan terhadap Bapak dan Ibu mengenai tempat kegiatan dan sebagainya. Ini juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu ya. Karena tidak ada yang sempurna ya, semuanya ada saja yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Barangkali pada kesempatan ini juga kami selaku tuan rumah ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka atau IKM ya, yang sekarang menjadi program Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk tahun 2023. Itu diharapkan semua sekolah sudah masuk ke IKM. Kalau tahun kemarin, tahun sekarang berarti 2023, ini yang mandiri itu baru ada 8, dan termasuk alhamdulillah SMP 1 Panjangkiran sudah ikut Pak dari tahun ini yaitu sudah, tapi ikutnya pada IKM mandiri belajar, belum pada mandiri berubah ataupun mandiri berbagi. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, mangga wilujeng laksanakan workshop IKM, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu khususnya, dan juga bermanfaat untuk dunia pendidikan di Kabupaten Majalengka. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun loba di Calna Kaki Gunung ngejawab salam maning kompak, mudah-mudahan we diangkat derajatna ku Maha Agung. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da ma ba'd. Anu dipihormat pangarsa Pupuhu SMP Negeri 1 Panjangkiran, dipihormat Pupuhu MGMP Bahasa Sunda lebih kaleus. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sadayana juru atik di SMP Sewangan nu dipihormat. Sugeuning puji kagungan Allah Subhanahu wa taala, kurang sadayana muji syukur kamantenna alhamdulillah. Rarancang anu parantos di pidamel ku MGMP dinten ieu dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala di luluran laksana. Mugia we ieu sadayana nyandak rahmat barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salamna tetep kurang nuhun ka Gusti, mugia dilungsurkeun ka Nabi nu dipikatin ka urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina, sahabat, sareng umatna. Sahabat urang tantosna wae hoyong diangkat janten umatna, tetep renggenep dina pituduhna di yaumil akhir hoyong syafaatna. Bapak Ibu sadayana, satu acan ngadugikeun atanapi mukaya acara tadi tos disabit ku pangarsa Pak Pupuhu Pak Dedi wirehing dinten ieu nu kawitna bade muka teh Pak Kabid Pak Dodok Rukanda MPD nganjeunna tos sumping dugi ka Maja mulih deui kedah ngabujeng ka Bantarujeg nyuluran bunda kanggo muka acara di SMP Negeri 1 Bantarujeg. Nembe-nembe kulik di perjalanan kene. Muka dua nembe pisan terus dilimpahkeun setetos atuh dibuka ku Bukasi wae seperti kitu. Ngebel di we abdi nyuluran ka Dodo.
nu kedahna ka Jatiwangi hiji. Tah terus dikitukeun teh cenah kok akang wae cenah. Jadi simkuring teh bagian nyuluran gitu biasanya disulurkeun teh. Disulurkeun ku Padodo sareng ku Kasti. Nanging insyaallah mangirangan hal anu utami menten dan utami nama engke materi. Nu didugikeun saperkawis panginten ngahaturkeun nuhun ka Pak Kepala Pupuhu SMP Negeri Cipanjingkiran tadi ge parantos Kalintang Jembar Manah nampi ieu kagiatan MGMP. Anu sok diobrolkeun MGMP bahasa Sunda sering pisan kagiatan cenah tak puyeng gitu. Tapi resep kitu nya kanggo guruna gitu. Resep naon? Tambih seueur silaturahimna, silaturahimina. Mudah-mudahan we kasayan sadaya Kulawati Jembar SMP Cipanjingkiran tadi oge dibalas kasayan Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua hatur nuhun oge ka para pengurus MGMP nu tangtosna we ieu kagiatan teh dihothat nararancangna kanggo tiasa lumangsung. Tim gorengnya ninggal dina seratna euleuk ka Panjingkiran hiji alhamdulillah. Alhamdulillah naon saumur-umur nembe ayeuna nyincang SMP Panjingkiran hiji teh gitu. Ini janten ngan disawang ti sisi jalan we teh Panjingkiran hiji teh di mana gitu. Tarahna teh ngan SMK we nu katingalina teh SMP hiji mah ka Pangkerna gitu nya. Entos saya informasi mah di Pangkerna Pak cenah ditu kali itu kan kantos ka dieu nya ayeuna alhamdulillah. Bapak Ibu peryogi oge ku didugikeun patali kagiatan ieu teh Pak Kepala nahan hoyong ngayakeun workshop kanggo nyusun atanapi utami nama ngadugikeun implementasi kurikulum merdeka margi di Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi teh khusus muatan lokal teh aya dina kurikulum merdeka 17. Janten urang teh kanggo bahasa Sunda, bahasa daerah sa Indonesia tos dilebetkeun dina kurikulum merdeka dina sesi ke-17 atanapi khusus dina bagian ke-17 khusus eta kanggo kagiatan urang. Nah ari urang berkudu ngayakeun ieu kagiatan workshop pan mapal sanes mah henteu gitu. Naon margina? Mapal nu sanes mah tos disayogikeun ku pamarentah sagemblengna ti kawitan sapean pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, tujuanna tos disusun, modul ajarna tos aya, buku ajarna tos seueur. Kantun dibuka we dina PMM, di-download aya diunduh. Ari urang bahasa Sunda di mana upami urang teu ngalengkah. Lengkah di Provinsi Jawa Barat, Pak Kepala parantos ngalungsurkeun buku saku kurikulum merdeka bahasa daerah eusina ngeunaan capaian pembelajaran ngetos kenging ditawis ku Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi modal urang mah Bapak Ibu ngan gaduh capaian ngungkul sareng konten atanapi dina eusina naon kira-kira gitu tah nu kedah dibuka ku urang sasarengan. Kadituna kedah aya tarekah urang. Kumaha tarekah urang boh ti pangurus, boh ti Bapak Ibu sadayana sok sanaos merdeka. Merdeka kumaha Bapak Ibu we kitu nyusunna tapi tetep urang kedah aya patokan-patokan kedah aya seleser nu aya. Patalina sareng kawijakan Dinas Pendidikan insyaallah ke didugikeun ku pangarsa Pak Dodo Ruhanda panginten 2023 teh sadayana tos hoyong ngagunakeun kurikulum merdeka. Seueur sakola nu milihna teh nembe anu bagian kahiji merdeka belajar. Ari merdeka belajar tah benten sareng merdeka berubah sareng berbagi. Masih menggunakan kurikulum 2013 tapi proses-proses penerapan pelajar Pancasila sareng sajabina proyek sareng sajabina terus diterapkeun. Nu mawi kitu upami urang di bahasa Sunda teu enggal-enggal ngadugikeun ieu hal tangtos we urang bakal beuki tinggalan.
Sok sanos ibu-ibu bapak tos aya anu lebet karena alhamdulillah kepala penginten tos aya nu guru penggerakna aya gitunya di bahasa Sunda ge anu tos lulus anu nuju proses sareng sajabina ieu jika geus engke tiasa oge janten guru pamong penginten kaku urang sadayana kumaha ieu guru di sekolah Merdeka teh tah ieu ge Bapak Ibu guru nu tos lebet kana guru penggerak di dia biasa ngagerakeun urang sadayana. Oke prayogi kauninga Bapak Ibu sadayana 120 sekolah negeri swasta nu diulem ayeuna teh teu sumping teh sanes ku masalah jarak tebih tapi ku sieun nyusun modul ajar. Keung Bapak canada abdi mah punten sanes di jurusan bahasa Sunda justru sanes di jurusan bahasa Sunda mangga urang sasarengan ambe silih gesek, silih asa, silih asi, silih asu, silih gosok, silih simbehan, silih uningaan. Jadi tong ka keung da silaturahmina nomor hiji mah keun urusan ngadamel modul mah keun pada di punyalira. Gampil pada dia kan kumaha akang cenah kitu bisa we gitu tapi urang teh kedah terang heula alurna kumaha capaian bahasa Sunda kumaha nyusun tujuan kumaha ATP na kinten-kinten materi nu kudu disayogikeun naon tah engke tugas urang sadayana ngarojong program Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka nu hoyong ngalaksanakeun implementasi kurikulum Merdeka dina tahun 2023 ieu teh urang ulah dugi ka hokcai molohok bari ngacai nya kumaha nya tah urang Sunda jurusan bahasa Sunda guru bahasa Sunda ulah dugi ka kitu harapan eta teh mudah-mudahan guru bahasa Sunda ulah kakantun ku guru-guru nu sanesna sapuk teh sapuk itu entong dugi ka kieu da uing teh daftar guru penggerak teh ngan aya bacaan di dinya teh mohon maaf usia Anda tidak memenuhi geus diusir Kang Suherman diusir Kang Wapi geus diusir teu bisa asup kalau kesim kuring teu ka asup harita waktu harita teh padahal mah ngan beda sabulan teh sabulan teu asupnya jadi kanggo nu arano mangga nu sepuh urang ngiringan anu arano ngan proses nama sok nu sepuh ge urang ngiringan. Oke, mangrupi iber panginten Pak Kepala sanes nikukur alhamdulillah sim kuring tilu pengawas panginten sareng tilu pengawas nu sanesna alhamdulillah kalebet ka fasilitator sekolah penggerak punten janten ti antawis 20 pengawas teh nu dipercanten kanggo fasilitator mung aya tiluan Pak sim kuring wonten salah sawiosna Ibu Nokianti sareng Ibu Dini anu sapalihna janten komite sekolah penggerak oge janten fasilitator guru penggerak janten bagi-bagi panginten sim kuring mah kabagian lulusna teh Pak di fasilitator sekolah penggerak penginten jadi rada lega ambahanana mudah-mudahan pilu anti sadayana biasa midamel pancen ayo oke panginten aya hiji motivasi kanggo nambihan pangaweruh patali sareng kurikulum Merdeka keun engke pedaran nu panjang nama ieu mangadugikeun eta unggul tujuan utami urang rojong Dinas Pendidikan dina ngalaksanakeun implementasi kurikulum Merdeka urang di bahasa Sunda hayu urang berjuang sami-sami ngarojakeun pangaweruhna kamampu urang kaparigelan urang dina raraga ngahontal tujuan atikan di Kabupaten Majalengka dina implementasi kurikulum Merdeka khususna umum nama hasilna palaputra urang tiasa janten palaputra anu rancage anu mibanda panca naon tanya disebut silih asa, silih asi, silih asuh anu cager, bager, bener, pinter, singer anu pengkuh agamana jembar budayana luhung elmuna hade kasasama ta eta panginten pelajar Pancasila di bahasa Sunda mah mun di Sunda teh kitu kepala pangintennya dari pengkuh agamana jembar budayana
luhung ilmuna hade kasasama teracageun bageun bener pinter singer. Nah, eta profil Pancasila di bahasa Sundakeun gitu nya. Insyaallah dicepengpakeun urang sadayana. Cekap sakitu etang-etang bubuka, mudah-mudahan teu ngirangan kana hal nu dipikahoyong ku Pak Kabid Atanapri ku Bukasi wakilan oge di Punaka Distrik. Ukituna kalayan pembayan bismillahirrahmanirrahim. Workshop implementasi kurikulum merdeka mangga di kawitan. Sakitu nu kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.